Coba net jajan-jajan ongkor. Hah, ku aleman jama indah yang jajan roti segala. Udah budak bule bae. Bejayo daharkan wae gah. Wae mah goreng simut, goreng ulam. Temen saya ayo Itu lek. Karena dia itu nu disalahkeun. wah ada tuh polong dia. Mana yang manteng ngomong tanya. Awas. Ini hari dulu kakaknya kelucu lah, awas. Ajar mang. Ajar mang. Ngalunjak dia net. Ayo mang, takut siapa? Dia jurus aja. Nah. Dia mantanya ke jurus aing, lu ke jurus aing ku dia yo. Amat. Si Indah yaunya di mana? Cobalah nyamper ke Imahna. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Enak, Neng. Mang teh Indah ya tuh. Ayo ber di kamar tuh nyalik sih kemarin. Coba tanya pakai lolos. Indah. Yuli. Kapan karena dia kemana bae? Ayah bae aing di imah karesel. Ayo. Kakak, Indah hari kamu halanya jeung Yuli. Los, kakak ngijinan, tapi udah kebal-kebal. Jadi mau kebal ke asal waktu nyangu, ya. Ya. Awas dengan itu. Kebal awas mun janjian lalaki. Ayo. Sabar gua ini. Lek, pokoknya orang di kieu bae nyar-nyar pagawean atuh. Telepon baturan dia, baturan telepon di kota. Ah, dia mau pinik ini polong di mana pinik? Gawe lain piknik. Nanya. Lat, balat. Hah? Bayar waktu dua ngelewat. Si Indah eta mah. Sambalkeun yuk. Ayo. Ayo, siap. Nek kemana dah? Biasa ada nih JJS, jadi mah bae mah bararete. Nyentus atuh ada nih Indah reka repelnya. Oh, tuh baru kali kitu mah. Ayo. Asik. Lek, asik. Ah, wasin nah dia. Kan kita tak we. Kena bikang be, nyamber be dong bensin. Jangan caper yang mah. Biar mau ngobrol jeung aing teh nyambung. Ayo mun yo. Numpang jeung aing. Aja. Indah eta saha? Nyagarureng, nyanarora. Biasa rencangan. Lek, yuk dulu ya. Mau poing mah. Hoi, hari kita ada di sini dah saha. Jarada buka hayang yang meyo. Dan dia numpang lan iya kenalan. Oh, wah, sering ngomong repo. Oh. Pusing, Gusti. Doang ya. Sebesar emang saya. Oh, baik. Banyak. Itu gablak. Goreng se. Kopi uwe. Oh. Indah. Indah. Kata sana di sisi mending hurung abalan kayak gitu, doang selu karet. Kenal tuh. Anak Junet. Dia Ned. Ya, kenalkan babaturan aing. Junet Catang. Yuli. Nang mana tak? Sekampung jeung aing. Geus bawa kabel koncan. Jomblo dong nama. Doang nak. Oh. Lo doang nak tuh. Ieu masukin apa ieu mah? Atuh dong nama jomblo. Ngomong kana aing, ceritakan aing jomblo bae sih ieu mah. Aing udah ngomong isi deh. Ngomong kena tuh. Ngomong naon? Ngomong naon bae. Bisa dek kenalan. Hubungan kenalan mah. Tapi rada lope dadat sih aing ka dia. Dia mana ke setiap bikang. Lamun aya nu ngalewat pasti dia ngomong bogoh bae. Normalin dah aing ge dia mah. Atuh biasa bae naja normal ge. Hei muji yuk, urang numpang. Dulu aing. Asik. Oh Indah, kamu mau kemana? Indah ikut dong. Oh.
Woi, Indah, kemana? Tumben telet gawe ngiluan. Oh, aing. Panggil di banding permen hot-hot. Dikira ngalengit tadi hareupeun aing. Kakak Dut, biasa bea, rek amang ka ditutuk ka hareup jadi imam makarsal. Eta sadah di sabelah. Yuli. Sok Kenalkeun rek atuh. kenalkeun mah, sok. Aduh. Yuli. Tuh. Aing dah di rumah edan. Mau endak di rumah. Dia ada pembila dia. Udah Ned. Aya ulin yang kerbalasak doang. Giliran jeung bika mah itu di arah. Tumben dia Ned, mau bikang. Oh iya bisa lagi uli lagi mau makan aron bae. Nih, emang kalian sehari-hari sama sabun. Bangsat. Nih, goblok dia ngomong asal betus bae. Tuh, dia kagak pakai nang kemejain dah anjing dah. Dia mau laban edan dah. Yuk, kita sini mabur ke dari ya. Goblok. Ya, apa itu? Dah. Aing mah lapar. Coba jajan-jajan roti. Tikir isu kan cendahar. Oh Yul, aing geus sorobe lapar, geus 2 minggu aing teh can dahar. Coba Ned jajan-jajan ongkor. Hah, kualeman jama indah yang jajan roti segala. Udah budak bule bae. Bejayo daharkan wae geus. Di wae mah goreng simut, goreng ulam. Temen saya ayo. Dino aing mah loba beas dolog biar aya mah sepandang deur. Ai sina ka mana nya? Ngomong maka aing sakedeung teh si eta. Geus teh 3 minggu teh balik-balik. Haruh, nyin aing riang bae paras aing mah. Moal hade eta jelema. Ku disampeurkeun ku aing teh ditang ka mana teh jelema nya. Riang lagi aing. Anak pikang. Kompadot seperti aing urang os. Pae os. Mau pikang aing karunya. Heh, ngampun nyamuk aing sering nyengukeun ieu. Nah, masih sering di jalan. Dari mang isina teh ngelaut ka dieu. Atuh teh nyaho ka Haji. Ja tadi makam di dieu nya unu ngalaut-ngalaut acan. Dia malek. Tadi makanya itu nangkeun badut gondrong. Ngomong mah. Lu bener dia. Ih nyaan dong mah, telagaan. Emang nyaho dialek tadi neuleu. Atau ngeuleuh nyaan ge. Bahaya ieu rok yang seburit aing. Bu mengeradi kita. Made mang. Emang dia tadi neuleu si Indah. Atuh dulu mantai ngarang-ngarang doang. Pangisi Junaid di hewan teh tersep gue teh kayak jelema. Bahaya rek dialek ulah kitu lek. Karena dia itu nu disalahkeun. Wah, ada tuh polong dia. Paling manteng ngomong teh nyaho tadi. Tanggung jawabnya duaan, resikonya duaan. Beuh. Aing. Woi, Mang. Kemana dia? Hah, dia manggil sidan tuh. Oh, Mang, manggil tadi dijaknya ke si Junaid. Bener dia. Oh. Masa ada pengisian eta. Ilo Mang. Aing Ayo jalan. Ayo. Mang tuh. Si Indah tuh, si Junaid tuh. Jauh. Ayo tangan, Mang. Jangan si Junaid bangsa. Ayo, Mang. Aing Mang tuh. Indah. Orang wanita dibuat datang cara dia nya. Beneran dia. Henteu tadi Indah keur nongkrong jeung Yuli, malah si Junad nyamperkeun. Ho teh Yul. Si dia mang irahasin tengah lagang kaobean aing mang. Teu beunang nu aing bahagia saeutik. Oh, laju deh kuarehna kumaha jeung aing. Iya, Mang. Oh, ayo. Awas. Ini kada tulah kakana kelucu lah, awas. Ayo, Mang. Ajar, Mang. Ajar, Mang. Ngalunjat dia net. Ayo, Mang. Takut siapa? Dia jurus aja. Tah. Dia mantanya ke jurus aing, itu ke jurus aing ku dia ya. Enteng.
Siap ya, ketori magkira ka muna natin na. Aing tunggu bareng-bareng belut. Wah, lebatan. Ah,